perkara salaki mindeng kacaritakeun sok babarengan jeung warga benena teh emang geus nepi kana ceuli tapi kuring mah mau openan ibu can katenjepan soalna mata rek antep sabaran bae tapi nya galagat nama geus nembrak pisan teu sakali dua kali kenyana moalna kelak komo fungsi mulang tengah penting fungsi ditanya nah moal teh penting-penting teh mah jawabna teh ngasa ukur tas nyebutkeun ti babaturanana aya kene kopi kaden marik nanya ditanya sabebener teh nya eta teh hatina kurang kudu hidung menyenkeun kopi keur manehanana sanggapnya lagi mata krehe kan teh geus penting kieu nanyakeun kene kopi nah ari ngajang kabaturan teh tadi suguhan kopi gitunya suguhan mah kita nanyakeun budak di sare atawa encana logo atawa henteu dah hare-hare bae ieu mah rehe ieu mah kakala cetrek di TV tampolan besok nepi ka sare hareup di kita tara kitu teuing masalah nyaran kawin mah kalau lebih cara ayeuna malah mereka ingin gawe tara make minyak buk kaca kemudian make minyak seungit cek kuring ge anyaran ieu we robah adatna teh eta bae bisa kuring gureuyeng ayeuna budak geus menicak 2 bulan bawa nya cek tetangga ngajar salaki teh minum tetangga di duaan deui urut bebenina teh lain aya teteh mayun ngomong tetangga teh ieu mah beda kayuyun bae duwe tetangga tuh teh nining nu numpuk pisan mah puasa balanya ka pasar baru majar pengenak keur ngabaso piduduaan di lantai geuning teh lain kuring sanggeut ngawaan salaki ngalengkahan kawajiban salaku pamajikan lain nah atuh hayang teh salaki cingin mikir yang tes kahayang mah muntara mantuan istri ka atau nyesel mah atuh ganti pakaian teh ulah sapoe sakali teuing ieu mah aya kana 2 poe ieu mah aya kana sapoe kana 2 kalina nya lain sanggep atawa redeg hate cek kuring ge ngan bayariku geuning jaba ngurus orok jabanya sejeng istri ka pakaianna jaba masak jaba beberes imah sugan mah mantuan istri ka atau menjisukeun baju dan teu ieu mah boro-boro bae kuring-kuring kene we nu ngerjakeun teh anu kesel mah paring kuring istri ka cing teh budak ceurik sugan mah gawe benjekeun budak atau nyelangan kuring istri ka dan teu kapan ieu mah anteng we lajo TV mari nu nya budak